Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dilanjutkan kitab Safinatun Najah halaman 120. Masih kitab fikih Sapinah teh. Tata cara ibadah ka Gusti Allah fikih teh. Paslun ari teh pasal yabtulu batal. Naon as-saumu puasa? Batal puasa. Ieu nu ngabatalkeun kana puasa biridatin kaiji ku sabab murtad. Wahayadin jeung kaduana ku sabab haid wa nipasieun jeung katuana ku sabab nipas awiladatin atawa ngajuru. Wajununin jeung ku sabab gelo walau sok sanajan bukti ieu gelona teh lahdotan eta sakedeung. Wabigemain jeung ku sabab sakalor atau pingsan wasyakarin jeung weureu. Tak ada nu ngahaja-haja ieu syakar bihi ka isi jalma in ama lamun mah meakeun ieu syakar jami'an nahari kana sakabehna beurang. Paslun ari teh hiji pasal. Al-iftaru ari pirang-pirang buka pi Ramadana dina bulan Ramadan arbaatu anwa'in eta aya 4 pirang-pirang warna. Wajibun tegasna kahiji aya bukaan wajib. Kama sapertikeun perkara pil haidi di jalma anu haid wa nipasi jeung jalma anu nipas, wajib buka jalma anu haid jeung jalma anu nipas. Wajah ijun jeung kaduana aya buka anu meunang. Kama sapertikeun perkara pil musafiri di jalma anu keur nyanyabaan. Wa maridi jeung jalma anu gering jeung jalma anu keur nyanyabaan meunang buka puasa. Wala jeung teu wajib wala jeung teu wajib buka, wala jeung teu meunang buka, kama sapertikeun perkara pil majnuni di jalma anu gelo. Wa muharramun jeung aya buka anu diharamkeun, kaman sapertikeun jalma akhara anu ngahirkeun ieu si jalma qada Ramadana kana ngodona bulan Ramadan. Matam kini sarta kongangna itu kodo hata doko sehingga sempit non waktu-waktu anhu tina itu kodo. Wa aksamul iftori jeung ari babagian buka puasa arbaatun eta aya 4 aidon kalawan nya kitu deui. Ma eta tegasna kahiji perkara ya zamu anu misti pihi dina ieu ma non aqodo kodo wa fidyatu jeung fidyah. Jadi nu kahiji teh ku sabab buka teh wajib kodo jeung wajib fidyah. Wajib ngodoan puasa jeung wajib fidyah. Naon fidyah teh mere kadaharan ka jalma anu miskin gitu saseubeuna sakali dahar. Naon fidyah. Denda fidyah teh. Wa jeung ari ieu wajib kodo jeung wajib fidyah isnani eta aya 2. Al awalu anu kahijina al iftaru eta bukana li khaufin karna sieun ala ghairi kalian dirina itu si jalma mikasieun. Jadi contohna teh sapertikeun jalma nu keur nyusuan anu geus orokan nyusuan tah maehna teh teu puasa sieun karena sieun kahiji susuna eueuhan atawa karena karek beres orokna masih kene leutik tah eta teu nanaon teu puasa tapi wajib kodo jeung wajib fidyah sajabaning ti kodo teh wajib fidyah ongkoh mere kadaharan ka batur gitu. Ngodohan ongkoh fidyah ongkoh double mayarna teu kodo doang kudu fidyahan. Wasani jeung ari anu kaduana liftoru eta buka ma'atahiri kodoin sarta ngahirkeunana jalma. Ma'atahiri kodoin sarta ngahirkeunana kodo. Maim kani sarta kongangna itu si jalma hatayati sehingga datang non Ramadana akhara Ramadan anu sejen. Tah anu kaduana misalkeun kieu jalma teh tahun kamari teh puasana batal. Tahun kamari teh puasana teh anu batal 2 misalkeun can dikodoan ayeuna teh isukan teh geus puasa deui Ramadan aduh poho puasa tahun kamari 2 can dikodoan tah ayeuna sedangkeun isukan geus asup ka bulan puasa deui berarti can kasempet ka kodoan ya urang meunang di kodoan geus beres puasa nu ayeuna tapi wajib fidyah ongkoh berarti kodo 2 kali mayar fidyah 2 kali. Saniha ari anu kaduana tinu itu aksam nah eta perkara ya zamu anu misti pihi dina ieu mah non aqodo kodo dona fidyatin teu wajib fidyah. Tah anu kaduana mah wajib kodo teu wajib fidyah, wajib kodo doang, wajib ngodoan puasa hungkul teu kudu mayar fidyah. Wa jeung ari wajib kodo teu meunang teu wajib fidyah teh yaksuru eta loba kamuk malai sapertikeun jalma anu sakalor. Wasali suha jeung ari anu katiluna tina ya aksam eta perkara ya zamu anu misti pihi dina ieu mah non al fidyatu fidyah ieu mah wajib fidyah hungkul dona kodoin teu wajib kodo. Wa jeung ari ieu mah teh saihun kabirun eta sapertikeun jalma anu geus kolot.
aki-aki tawan ini anu geus teu kuat puasa bae teu puasa oge tapi wajib mayar fidyah lamun sapertikeun batal teh. Henteu wajib ngodoan puasa, teu wajib dikodoan puasana bayar fidyah we kitu. Warobiuha jeung ari anu kaopatna tina itu aksam lawala eta henteu wajib kodo, henteu wajib fidyah. Ya anu katilu anu kaopatna ieu teu wajib ngodoan puasa, teu wajib mayar fidyah ongkoh. Wa huwa jeung ari ieu Robi teh al majnun eta jalma nu gelo. Alladzi anu lam yata'ada anu teu ngahaja-haja bijununihi ku sabab gelona ieu si jalma. Jalma gelo mah teu wajib qada teu wajib fidyah. Wallahu a'lam bissawab.